Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun 4 Fatimah, murid di kelas 12 DPIB hiji SMKN Jatiluhur. Simkuring bade nyaritakeun deui carita pantun anu judulna Munding Dilayah Kusuma. Tapi sateacana simkuring bade macakeun Raja Pamuka tina carita pantun Munding Raja Kusuma. Astagfirullahaladzim, 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 40 kali astagfirullahaladzim. Bulu kukus nurun ka manggung, ka sanggung. Kabatara, kabatari, kabatara nida suka, kabatari nida suci, kanu agung nida maaf. Kuring rek diajar ngundung, yang ngundung carita pantun. Ngahudang dongin baheula, lulurung tujuh ngabandung, kadalapan keur disorang. Bok bilik narus nurus tus, bok bilik narajang ilas, palias narus nurus tus, palias narajang alas. Nida agung cukup lumur, nida jembar pangampura, kasakur para lelembur, kasakur para lembur, kasadaya nida pangampura, yang gakeun pangabakti, babakti kanu jauh, babakti kanu deukeut. Kasakur para lembur, kasadaya nida pangampura, yang gakeun pangabakti, babakti kanu jauh, babakti kanu deukeut. Kasakur para karuhun, kasakur para raja, muka catur dina galur, muka cokapna carita. Bisi kasebar namina, bisi salah ngadongeng, bisi salah caritana, teu cocok jeung saenyana, kula neda pangampura. Mung ahung, kanu linuhung di manggung, ka anu murba sesa. Mungawasa bumi alam, kula nyanggakeun pangrakti. Mubuka ieu carita, baheula beh ditulen tangga. Dongeng didongengkeun deui, carita dicaritakeun deui. Ti aki pindah ka bapa, ti bapa pindah ka anak, ti anak pindah ka cucu. Kitu jeung kitu bae, dugi wae. Sakapeung jadi manjangan, sakapeung jadi mundungan. Ditambahan dikurangan, disuruh sangkan bagus, dipapaes sangkan beres. Dineuleuh ku basa harita, disalapan ku puisi loka, kaselang jadi carita. Prabu Siliwangi teh raja di karajaan Pajajaran. Adipati-na dua nyaeta Kidang Kencana jeung Dewa Unyawang anu awakna jangkung badan. Hiji mangsa Prabu Siliwangi tatapa di gunung Halayan. Lantaran paeh kagungan deui putra, kalah kenging putrina nyaeta Padmawati, putra Pohaci Wiru Manunggal Tikala. Nya ti awe dijadikeun langsung. Netepna di
saos anu nyuriang tujuh dibanding langit. Padmawati ngabejakeun eta impian ka Prabu Siliwangi. Waktu disaimbarakeun tetela taya saurang oge satria anu sanggup menangkeun eta langlayangan. Anu mantap Prabu Siliwangi masrahkeun pasualanana ka Padmawati. Lalayangan kancana kudu beunang lamun henteu Padmawati baris ditibatan hukum hati togel janda. Padmawati ingat ka anakna munding hayat terus bae ngatus gelap nyawang jeung tidang pananjung ka putra barang pikeun mawa munding laya. Munding laya datang serta nyanggupan pikeun ngaran lalayangan kancana nepi ka beunang tidinya inggit bae dibarengan ku jaksa Sida Kawasa gelap ngawang tidang pananjung jeung Prabu Minayang Sanjaya. Pramuk ti guru lungguh katu lengser oge hidep tidak ditinggalkeun dina parahuh. Ari munding laya terus mulus ka leuweung gegedean badarat ngeruskeun lelampahana. Unggah ka langit nepungna ninina di kahyangan. Nyaeta Poha Ciwiru manggali maksudna arek minta pitulung pikeun menangkeun lalayangan. Ku ninina munding laya dipitah jadi angin. Sangkan bisa mawa hiber lalayangan kancana. Nya jadi angin puluh anu ngahibeurkeun lalayangan kancana. Disusul ka Guriah 7 anu terus bae marengan munding laya nepi ka memahna pati. Sukma munding laya ka kalayangan laju ngipasan jasadna bari mapatkeun jampe pamake sangkan bisa hirup deui. Kocapkeun Prabu Guru gentangan ti nagara Kutabarang geus boga deui anak puput nyaeta Sunten Jaya. Ngadenge iber munding laya geus menahan pati ku Guriang 7 naik. Tidinya terus berlayar ka Muara Beres. Munding laya patepung jeung Dewi Asri terus lalayaran di leuwih si Patahunan. Sunten Jaya mah kacida ambekna lempong munding laya teh terus bae ngeprik baladna sangkan nyerang rombongan munding laya. Tapi kabeh beurirat diamu ku munding Sangkala Wisesa. Akhirna mah munding laya jeung Dewi Asri teh jadi kawin disaksikan ku para panggubung Karajaan Pajajaran. Kayaming, Demang, Patih, Rangga Gading, Dua Gurukul, Mantri, Agung, jeung Kuat Purwakari. Kena munding laya teh jadi Prabu anu di Kerajaan Pajajaran. Pameswalina 2 nyaeta Dewi Asri jeung Ante Kancana. Adi Sunten Jaya anu geus taluk ka pun sapun kasanggung pun sapun ka maha agung. Paralun ka para karuhun nu bihari mangkawin. Kabujangga hampurana bisi gandar ka kaita bisi tali ruruhita nempuh nyesruk nyalam kita. Panginglarkeun pamusnah